nyaho maneh kunaon kudu ngalogat teh gede eta teh hikmahna ngalogat teh hiji cara Allah ngabersihkeun hate urang. Matak santri mah kudu bisa ngalogat jeung kudu ulah eureun ngalogat teh. Kasauran Imam Ibnul Jawazi didawuhkeun kieu, i'lam anal quluba la tabqu ala sopaiha. Yeuh nu ngaran hate teh teu salawasna bersih, teu salawasna suci karasa ku urang. Kadang-kadang getol ibadah teh lolobana mah nya kitu teh loba horeamna. Baltas dau balik ngaran hate mah kadang-kadang karatan. Sok karatan urang teh ku loba hoream teh da ngagugu hawa nafsu teh patah taju ila jalain. Matak nu ngaran hate ge butuh dipoles, butuh diservis, dikompon, diklir supaya kinclong deui hate teh. Wajala uha anadrupi kutubil ilmi, salah sahiji cara ngabersihkeun hate teh nyaeta kudaek maca kana kitab, kudaek ngalogat. Mata kerpikeun santri mah obat galau nu paling ampuh eueuh deui ngalogat, eueuh deui mutolaah, mudakarah. Cenah salah macana akeun bae, da lain kahayang urang salah. Da kamampuhanna we sakitu, keun we dengaranna ge diajar masing salah ge baca we ku urang teh. Tah eta teh kasauran ulama teh kitu sing yakin ku ayana urang daek ngalogat, daek ngaji, daek maca eta teh jadi tambah-tambah cacaang dina hate. Kajeun sing bala we ngalogat teh ame kaharti mah.